La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ali baitil kiram. Syaikhunillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruwai mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan. Wa ila ruwai masyayikhina wa masyayikhina khususan. Nasallallahu man ta'afana bi'ulumihim naf'a mubarakan lana walidinika walinasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijabatikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa qulubil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Samrotil ilmi ariye tabab dina mertelakeun buahna ilmu al khalisi nu murni itu ilmu lillah karena Allah subhanahu bari nama suci Allah wa ta'ala sareng malur Allah. Juz kedua halaman 25 percetakan Darul Kitab Al-Islami. An Ibni Umar katampi ti Ibnu Umar radhiyallahu gami karido saha Allah anhuma ti Ibnu sareng Umar. Anin Nabi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Kangjeng Nabi kana lapad kharaja. Kharaja kaluar saha salasatun tilu jalma yamsuna anu leumpang salasah fa asoba tuluy keuna hum ka salasah naon al mataru hujan. Fadakhalu tuluy lebet salasah fi gorin dina guha pi jabalin nu tetep gor di gunung. Fanhatot tuluy nutupan atau runtuh alaihim ka salasah naon sokhratun batu gede. Qala ngadau Kangjeng Nabi kana lapad faqala maka ngadau sabaduhum sawareh salasah libadin ka sawarehna deui. Kana lapad ud'u kudu ngadua aranjeun kabeh Allah ka Allah azza barina malur Allah wa jalla jeung maha agung Allah bi afdoli amalin barina tawasul kupang afdolna amal. Amil tumu anu migawe nu geus migawe aranjeun kabeh kana amal.
Faqala maka ngadawu ahaduhum salah saiji itu salasah kana lapad Allahumma ya Allah ini saestuna kami kana eta bukti li eta tetepikeun kami saha abawani indung bapa syaikhani nu geus kolot duanan kabironi tegasna geus kolot duanan. Fakuntu maka bukti kami akhruju eta keluar kami fa'ara'a tuluy ngangon kami summa aji'u tuluy datang kami eta teh bil hilab anu kaliwat summa aji'u fa'ahlubu fa'aji'u bil hilab tulis tadi teh summa aji'u tuluy datang kami tambahan fa'ahlubu tuluy meres kami fa'aji'u tuluy datang kami namanya bil hilabi kalawan mawa cai susu asal pokok hilab mawadah nu aya persan susu di dinya susu nang meres nu dimaksud mah susuna bil hilabi kalawan mawa susu majaz disebut dorobna nu dimaksud na madrubna. Faati tuluy datang kami bihi kalawan mawa hilab abawaya ka indung bapa kami fayasrobani tuluy ngaleut abawaya summa asri tuluy mereng nginum kami as-sobiyata ka budak awewe wa ahli jeung ka keluarga kami wa mroati jeung ka bojo kami fahtabastu tuluy telat kami lailatan dina hiji malam fajitu tuluy datang kami fa idzan tahdina nalikana jitu huma ari abawaya na imani eta nu geus ulem duanana qala ngadau ahad kana rapad pakarihtu tuluy mikangewa kami an ukidho kana yen ngahudangkeun kami huma ka abawaya wasobiyatu bari ari budak awewe iya tadawuna eta jejeritan indari jelaya disandingan dua suku kami falam azal maka teureun-eureun naon zalika itu karih tu dakbi eta tingkah kami wada'buhuma jeung tingkahna abawaya ari zala teh babarengan dulurna naon zala teh kana ina zala kana berarti wadak bahuma berenang kata wadak bahuma dak buhuma ari zala babaturan kana babaturan ina Arizala babaturan kana babaturan inna kana tarpol isma tansibul khobar wadak bahuma berarti hatta tola'a sehingga bijil non al fajru fajar Allahumma ya Allah in kunta lamun bukti Gusti ta'lamu eta uninga Gusti anni kana saestuna kami fa'altu eta midamal kami zalika kana itu mazkur ibtigha awajika karena arah-arah
karidoan Gusti fafruj maka muga-mukakeun Gusti anna ti abdi sadaya purjatan kana lolowong naro nu bisa ningali abdi sadaya min hatina purjah as-samaa ka langit. Qala ngadau Kangjeng Nabi kana lapad papurija tuluy dibukakeun itu sohrun batu anhum ti itu salasah wa qala sareng ngadau sal akharu nu sejen kana lapad Allahumma ya Allah in kunta lamun bukti Gusti ta'lamu eta uninga Gusti anni kana saestuna kami kuntu eta bukti kami uhibbu eta mika cinta kami imro'atan kahiji awewe min banati ammi nyatana ti pirang-pirang budak awewe paman kami Kaasadima seperti pang bangetna perkara yuhibu numika cinta sarojulu hiji lalaki an-nisaa ka pirang-pirang awewe. Pakolat tuluy ngucap imro'ah kana lapad la tanalu moal ngarawat anjeun zalika kana itu hub min hati imro'ah hatta tu'ti sehingga mikeun anjeunna ka nah eta teh naon eta teh hatta tu'ti sehingga yen mikeun anjeunna ka kami mi'ata dinarin kana 100 dinar hatta tu'tiya fasa'aitu tuluy ngusahakeun kami fiha di itu mi'ati dinarin hatta jama'tu sehingga ngumpulkeun kami kami atta dinarin falamma qa'adtu tuluy samangsa diuk kami baina rijlaiha di antara dua sampean imro'ah qalat tah ngucap imro'ah kana lapad ittaqillah ittaqi kudu sieun anjeun Allah ka Allah wala tafudda jeung ulang mudar anjeun al khatima kana ali ila bihaqihi kajaba kalawan hakna itu khatim aya angka 3 tah putna maksudna an nikahil halali tegasna nikah nu halal pakuntu tuluy ngadeg kami wa taroktu jeung ninggalkeun kami ka imro'ah fa in kunta maka lamun bukti Gusti talamu eta uninga Gusti anni kana saestuna kami fa'altu eta midamel kami zalika kana mazkur ibtigha awajhika karena arah-arah nyupri karidoan Gusti papruj tah muga-mukakeun Gusti annati abdi sadaya purjatan kana lolowong qala ngucap Nabi kana lapad papurija tuluy dibukakeun anhum papurija apa parajanya di dieu mah nyata papurija heg paparaja heg mun paparoja ka Allah berarti faparoja tuluy mukakeun Allah anhum ti salasah as-sulusaini kana 2/3 naon papurija maka dibukakeun naon anhum ti itu salasah gitu wa qala sareng ngucap sa'al akharu anu sejena kana lapad Allahumma ya Allah in kunta lamun bukti Gusti talamu eta uninga Gusti Ani kana saestuna kami istajartu eta nyupri muruhkeun kami ajiron kajalma anu buburuh biparokin kalawan sawadah parok itu aya angka hiji putnut mikyalin tegesna takran yasau numahi itu mikyal salasata asuin kada 3 pirang-pirang sok min dzurratin tina jagong pataitu tuluy masihkeun kami hu kana parok
Paba tuluy mumpang itu ajiron zalika kana parok aya khuza kana yen ngambil itu ajiron pamaddu tuluy ngamaksud kami ila dalikal paroki kana itu wadah fazara'tu tuluy melakeun kami hu kana itu farok hatas taroitu sehingga meuli kuring meuli kami minhu tina samanul farok tina saman harga ladangna minhu tina saman bakoron kana sapi waroiha jeung ka anu ngangona bakoron tumaja tuluy datang itu ajir pakola tuluy ngucap ajir kana lapad ya Abdallah he hamba Allah ati kulumikeun anjeunni ka kami haqi kana hak kami faqul tuluy ngucap kami intolik tuluy intolik pek indit anjeun ila tilkal baqori kana itu sapi waraiha jeung kanu ngangona bakor fa innaha maka saesuna bakor laka eta tetep milik anjeun faqala maka ngadawuh itu ajiron kana lapan tastahzi'u bi nah tastahzi'u guguyon anjeun bi ka kami qala ngucap akhor kana lapan pakul maka ngucap kami mas ma astahzi'u ma ante astahzi'u guguyon kami bika ka anjeun walakinna jeung tetapina ari bakor laka eta tetepikeun anjeun Allahumma ya Allah in lamun kunta bukti Gusti ta'lamu eta uninga Gusti anni kana saestuna kami fa'altu eta midamel kami zalika kana mazkur ibtigo awajika karena nyuprih karidoan Gusti fakhruj maka muka-mukakeun Gusti annati abdi sadaya fakushifa tuluy dibukakeun itu sahrun batu gede anhum ti itu salasa buah dari ilmu anu murni karena Allah ti Ibnu Umar Rasul ngadawuh kieu baheula aya tilu golongan jalma nu leumpang di tengah jalan kakeunaan hujan asup we ka guha cek sapalihna ulama guhana teh guha Ashabul Kahfi jeung cek sapalihna cek sapalih mah guha we bukan meliang we di gunung gitu eta guha hujan badag asup ka guha panhaqtot alaihim sohratun nutupan kanu tilu batu gede runtuh gempa nu akhirna nu digodok jero guha katutupan taliangna teu bisa kaluar ku batu badag maka salah satu tina nu tilu ngobrol kieu aranjeun pek ngadua ka Allah kalawan pelantaraan tawasul ku amal anu pangabdolna sok absen amal masing-masing nu cek diri eta amal teh paling alus dia tawasul ku amal soleh eta teh kitu sigala mu urang ngadua robin pana tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan hayang rizki hayang jembar hayang aman percuma rizki jeung jembar itu aman kan ngaduaan teh kitu tawasul taku amal soleh naon ngaji jeung ngawuru tidinya kan ya ayyuhalladzina amanu naon teh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hei jamanu iman tarakwa aranjeun ka Allah jeung teangan pelantara menuju ka Allah. Wasilah tawasul. Kusin tawassul lain ku sod.
lantaran ceuk nu saurang kieu ya Allah saestuna abdi teh gaduh Ibu Rama nu geus sepuh duanana geus kolot di kesepuhna kebiasaan abdi pakuntu akhruju fa'ar abdi sok kaluar enjing ti bumi maksad ngangon pamisonten bade uih abdi teh sok meres heula cai susu tuluy di wadahan dicandak we maksad bade masihan leuet ka Ibu Rama unggal dinten teh kitu we gitu nya dileuet ku Ibu Rama nu teu sepuh aya sesana neme suma asqi asobiyah wa ahli wa mroati neme aya sesana ka putra abdi nu alit keneh istri ka keluarga terakhir ka bojo kitu jeung kitu unggal dinten payunkeun heula sepuh gitu kan milih inung bapa eta ngamulyakeun kolot gitu. Hiji mangsa pah tabastu telat abdi aya ta'akhor tu telat hiji mangsa maka peutingan lailatan datang paji tu faidan huma naimani pas uih ka bumi Ibu Rama tos ulem duanana bingung dilema pakarih tu an ukidhahuma mikangewa abdi kudu ngagugahkeun Ibu Rama teu sopan geus tibra meureun kalaparan banget ku lapar sare di satu sisi rek digugahkeun kumaha bisi geus nya nuju raos wasobiyah yatadaghauna di satu sisi budak leutik abdi nu leutik keneh ieu geus poporentelan ceurik gitu ceurik bari albuka bisautin cenah gitu kan yabkuna minad dogo wa huwa ridogo eta albuka bisautin gitu ceurik bari gagauran gitu kan gogorowokan poporentelan indari jelaya sandingeun cak sampean abdi maksud hayang minum cai susu eta falam iya zalika da'bi wa da'buhuma teu lileneun kitu tingkah abdi teh jeung Ibu Rama abdi jongjon tibra abdi bingung dilema ngagugahkeun atau jang budak bingung kitu jeung kitu duwi ka subuh eta ya Allah andaikan Gusti uninga abdi midamel kitu teh ngahormat kolot zalika teh kitu mazkur di dinya teh mayunkeun sepuh teu wantun mayunkeun putra kajenting poporentelan mun Gusti uninga abdi gawe kitu teh tujuan ikhlas ibtigo awajhika maka abdi tawasul ka Gusti bukakeun ieu ti abdi lawangan nutupan duha sangkan abdi tiasa ningali ka langit maksudna mah tiasa ningali kaluar pan katutupan eungan kolak saur Kanjeng Nabi ku ayeuna tawasul kitu kutiluan didorong batu badag teh fafurijaan dibukakeun ti salasah ngan can bisa kaluar neme naon melenge aya melenge aya molongo palamun melenge mah ditasgir leutik tong disebut antara momok jeung memek mah nya momok mah ka kolot memek mah kana leutik gini tong sebut momok jeung memek namanya pan aya cokor aya ceker gitu kan cokor sapi cokor muning tah mun doma cekernya doma mah nya ceker hayam ceker gitu nu ente cokor nu leutik keneh barudak mah ceker orang ngaran ku mah bararadag we lah pokona molongo melenge gitu kan teu bisa keluar ngan melenge can molongo kapan mun parawan keneh mah melenge da geus anak 7 molongo kitu jeung hadirin mana bieu teh molongonya fafruj anna furjatan nahro min has-sama saur Kanjeng Rasul nembe tiasa buka ngan salit cek nu kadua naon nya amal teh asal amal soleh oh hiji pernah kabur tina maksiat teu jadi lain amal soleh kayak mah terhindar tina maksiat gitu ting soleh ting teu cek manehna teh susuganan eta ge gitu cek nu kadua ya Allah mun Gusti uninga abdi teh kapan mika cinta ka hiji awewe ngan dulur
budak-budak paman abdi. Naon budak paman abdi teh berarti misan gitu kan, misannya budak paman pan sah kawin kamisan. Mun kirang hade eta kirang hade. Mun apatul muin mah gitu. Engke payajiul walad nahipan budakna begang. Naon sabab keur nyieuna kurang gairah gitu. Bawa jeung dulur pan apal modal, apal nontot lehona. Gitu. Jadi ada alusna kawin mah hiji kadulur tapi jauh. Baraya nu laer. Baraya keneh jeung urang tapi laer gitu. Nu kadua ka orang lain. Baraya nu laer dikawin ku urang jadi dekat baraya. Nu kadua orang lain dikawin jadi dulur. Dari nu deket mah teu dikawinnya dulur urang gitu. Ngan lain teu meunang eta gitu. Ngan keneh teh nyata kitu cenah dina Fathul Muin mah gitu. Payajiul walad nahipan budakna teh begang. Sabab kurang semangat urang. Teu semangat 45 urang gitu. Ka'asadi mayuhibur rajul an-nisa, ya seperti biasa we orang-orang nu geus keur kasmaran, keur jatuh cinta lalaki ka awewe biasa gitu. Ngan pedah ku abdi ditembak teh nolak sih eta, boga syarat gitu. Pakolat cek eta awewe teh la tanalu zalika minha hatta tutina mi'ata dinarin. Moal meraih anjeun kana kacintaan eta awewe ti awewe sehingga anjeun kudu mere heula ka kami sabaraha 100 dinar. Ah dangaran-ngaran bogoh atuh. Pejuang mahar ya. Pasa'aitu fiha. Aya Ridwan itu al-atoi itu. Pejuang mahar itu. Daya. Tong melehoy ya pejuang mahar teh kumaha teu ngaji we. Pasa'aitu fiha, ngusahakeun kami yang meraih sabaraha 100 dinar teh kumpul gitu. Hatta jamatuhanya alhamdulillah terkumpul. Falama qa'adtu hiji mangsa kuring nyepen mojok di tempat nu poe, geus pasrah sih eta. Aku kami teh dicalikan di antara sampeanana kinayah eta teh. Numpakan di antara dua sukuna, awewe ngagoler gitu, ditumpakan dah gitu maksudna. Pan bedana awewe jeung manuk naon cing? Ari manuk mah ditemak heula tuluy ngagoler, awewe mah ngagoler heula tuluy ditemak mah gitu. Bedana teh awewe jeung manuk jamnya bedana gitu. Eta taruceun. Nah bedana ibu-ibu awewe jeung manuk gitu. Ari manuk mah ditemak heula keuna pan ngagoler langsung gitu. Awewe mah lain eta ngagoler heula tuluy ditemak. Tah ieu ge kitu, ngagoler heula ngan bari ditemak teu cios. Falamma qa'atu baina rijlaiha samangsa abdi calik di antara dua sampeanana. Eta we teh sampean teh pan aya jalur Ciamis, aya jalur Tasik, tah eta Pancasilana. Di antara eta terminalna parapatana gitu. Qolat ceuk eta awe teh ittaqillah akang sing sieun ku Allah. Wala tapuddul khatim illa bihaqqi. Pepeujeuh ulah wani mudar ali kecuali aya hakna. Maksudna ulah ka dibongkar ka parawanan kecuali kudu ku kawin, qabil tu nikah gitu. Reuas kami digitukeun mah. Pakum tu ngadeg kami watarok tuh tinggalkeun eta awe. Kari nemak ngagoler tadi teh geus kari nemak. Gitu. Tinggalkeun awewena tinggalkeun duitna teu dicokot deui. Ya Allah, tah andekan eta teh Gusti Uni ngabdi kitu teh karena naon? Ibtigo awajika karena hoyong kangeng kariduan Gusti abdi tawasul muga Gusti tiasa mukakeun ieu lawang panto lawang guha nu katutupan ku batu salit teh Gusti dinaon hoyong dibukakeun teu make salit hoyong dibukakeun itu didorong saur Kanjeng Rasul paparojaan atlusain ku Allah dibukakeun 2/3 tadi nu kahiji mah 1/3 ayeuna 2/3 bisa keluar encan gitu kan. Da meureun garendut teh bisa asup hulu beuteng nyelap gitu. Bisa asup sirah bujur ti kait beunang gitu. Nya.
2/3 mah jadi can bisa keluar garendut kabayangna teh gitu. Padahal lamun baregang bisa asup bisa keluar itu 2/3 teh gitu kan. Ieu mah henteu urang. Bisa asup sirah dikait beuteung salamet bujur dikait pan gitu. Pantat mundur perut maju. Wa qala al-ahor hiji deui teh nu katilu ya Allah andaikan Gusti uninga bahwa abdi teh hiji mangsa nitah gawe ka tukang buburu kalawan janji buruhna teh saparok tina gandum tina jagong diburuhan gawe buruhna jagong kira-kira saparok teh wadah nu mahi 3 sok berarti sekitar 7,5 kilo buruhna teh pan saso teh 4 mud 2,5 kilo ya 3 sok berarti sabaraha ya 7,5 kilo gawe si eta ku abdi di pasian buruhna geus gawe teh ngan mungeun mung nyokot si eta teu nyokot bingung ieu kumahakeun di dahar bisi teu halal jeung bisi nagih engkeun ku abdi teh dimaksud derek dinaon dipelakeun eta jagong teh gitu kan pelakeun di kebon abdi tuluy panen kumpulkeun nepi ka kabeulina naon sapi tina hasil panen teh lain sapi na hungkul jeung nu ngangon sapi jelema abid berarti abidna kabeuli sapi kabeuli tuh digolangkeun teu lami datang eta zaman nu buburuh ka kami baheula teh nagih hei hamba Allah kadieukeun hak kami nu baheula di anjeun aya keneh can dibayar cek kami teh cokot itu ka kebon tuh di kebon aya naon sapi jeung aya nu ngangona sakalian eta teh nu anjeun nu baheula tina jagong digolangkeun cek eta jalma teh guguyon ente serius teh teh cek nu katilu nya kami mah serius teh guguyon kami eta teh nu anjeun ya Allah mun abdi harita gawe kitu teh murni karena hoyong meraih kariduan Gusti abdi tawasul ku amal anu eta mudah-mudahan Gusti tiasa mukakeun ieu naon lawang mukakeun pintu guha nu katutupan ku batu badak didorong ku tiluan bisa we ngeser akhirna bisa keluar bisa disimpulkeun we tah tawasul ku amal soleh ngan lamun dina judul mah ieu teh ngajelaskeun ilmu anu memang ikhlas karena Allah pamanggih tina ilmu kanyaho ku amalna teh ikhlas nu tilu Sayyidina Ibrahim ari ieu eta kisah Sayyidina Ibrahim dunungan urang sararea tegesna Ibrahim alaihi eta muga tetep ka Nabi Ibrahim assalamu ari kasalamatan wa zaujatihi jeung bojona Ibrahim Siti Saroh wahifdillah jeung ngajagana Allah lahuma ka Ibrahim jeung ka zaujah juz ka-2 halaman 20 An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiya muga mikarido saha Allah anhu ti Abi Hurairah qala ngadau Abi Hurairah kana lapan qala ngadau saha Nabi sallallahu alaihi wasallam hajaro hijrah sa Ibrahimu Nabi Ibrahim alaihi salam bisarota sarta Siti Saroh pada khola tuluy lebat Saroh punten pada khola tuluy lebat Ibrahim biha sarta Saroh koryatan kahiji kampung fiha nu eta tetep di tu Koryah malikun ari raja minal muluki nyatana ti pirang-pirang raja au jabbarun atau penguasa minal jababiroti nyatana ti pirang-pirang penguasa dina Fathul Bari juz genep halaman 438 ngaran raja teh Amru bin Imri'il Qais bin Saba Amrun bin Imri'il Qais bin Saba Amru bin Imri'il Qais bin Saba malikun minal muluk tadi nah Fathul Bari juz genep halaman 438 Darul Kutub Al Ilmiyah DKI bercetakan
Faqila maka dicaritakeun naon dahola lapat dahola lebet sa Ibrahim bimroatin sarta hiji awewe hiya anu ari imroah min ahsanin nisa eta tetep disapalih panggeulisna pirang-pirang awewe. Fa arsala tuluy ngutus itu Malik ilaihi ka Ibrahim an kana saesuna kalakuan ya Ibrahim hei Ibrahim man arisaha hadhihi eta ieu mar'ah allati anu maka nu tetep lati sarta anjeun qala ngadau Ibrahim kana lapan ukhti ari mar'ah eta dulur awewe kami ya ukhti takdir summa raja'at tuluy balik Ibrahim ilaiha ka itu Saroh faqala maka ngadau Ibrahim kana lapan la tukdzibi ulah ngabohongkeun anjeun hadisi kana kacaritaan kami fa inni maka saesuna kami akhbartu eta geus ngawartoskeun kami hum ka Malik wa ashabuhu annaki kana saesuna anjeun ukhti eta dulur awewe kami wallahi demi Allah innahu saesuna kalakuan jeung tingkah ma eta teu aya ala wajhil ardi di muka bumi mukminun ari jalma nu iman goiri nu salianti kami wa goiruki jeung salianti anjeun fa arsala tuluy ngutus Ibrahim biha ka Saroh ilaihi ka Malik faqoma tuluy ngadeg Malik ilaiha ka Saroh faqomat tuluy ngadeg Saroh tawaddu barina wudu Saroh wa tusolli sareng salat Saroh faqalat tuluy ngadua itu Saroh kana lapan Allahumma ya Allah in kuntu lamun bukti kami amantu eta iman kami bika ka Gusti wa bi rasulika jeung ka utusan Gusti wa ahsantu jeung ngariksa kami farji kana farji kami illa ala zauji kajabaka salaki kami falatu salit tah muga ulah ngawasakeun Gusti alayya ka kami al kafiro ka jalma kafir paguto tuluy dilenggerkeun itu Malik atau tuluy kalengger Malik hataro kado sehingga nojer itu Malik biri jelihi kana suku nak Malik Kola ngadausa Abu Hurairah ta Abu Hurairah kana lapan kolat ngucap atau ngadua itu Saroh kana lapan Allahumma ya Allah iyamut lamun maot Malik yuqalu tah dicaritakeun naon hiya lapad hiya ari Saroh qatalat eta ngabunuh Sarohu ka Malik pa ursila tuluy dihudangkeun itu Malik Summa qoma tuluy ngadeg Malik ilaiha ka Saroh faqoma tuluy ngadeg Saroh tawaddu barina wudu Saroh wa tusolli jeung salat Saroh wa taqulu jeung ngadua Saroh kana lapan Allahumma ya Allah in kuntu lamun bukti kami amantu eta iman kami bika ka Gusti wa bi rasulika jeung kautusan Gusti wa santu jeung ngariksa kami parji kana parji kami illa ala zauji kajaba kasalaki kami falatu salit tah muga ulah ngawasakeun Gusti alayya ka kami hadzal kafiro ka itu jalma kafir fabutto tuluy dilenggerkeun itu Malik hatta rokado sehingga nojer Malik birijlihi kusuku na Malik Kala ngadaus Abu Hurairah ta Abu Hurairah kana lapan faqala tuluy ngadua Saroh Allahumma ya Allah iya mutlamun maut itu Malik payuqalu tah dicaritakeun naon hiya lapan hiya ari Saroh qatalat eta geus ngabunuh Sarohu ka Malik faursila tuluy dihudangkeun itu Malik fitaniyah dina balikan nu kadua au fitalisati atawa dina balikan anu katilu faqala maka ngadauh Malik kana lapad wallahi demi Allah ma arsaltum teu ngirim aranjeun kabeh ilayya ka kami illa syaitonan kajaba ka setan atau kajaba ka kuntilanak
arji'u kudu ngabalikeun aranjeun kabeh ka saroh ila Ibrahim ka Ibrahim alaihissalam wa tu jeung kudu mikeun aranjeun kabeh maksudna ngahibahkeun ka itu saroh hajaro ka Siti Hajar parojaat tuluy balik saroh ila Ibrahim ka Nabi Ibrahim alaihissalam faqalat tuluy ngadawuh saroh kana lapad sya'arta sya'arta terang anjeun annallaha kana saesuna Allah kabata eta geus ngahinakeun Allah al kafiro kajama kafir wa akhdama jeung geus mere laden si kafir walidatan ka hiji amat. Kisah Sayyidina Ibrahim Nabi Ibrahim jeung bojona jeung ngajelaskeun pangriksa Allah ka Nabi Ibrahim jeung ka bojona. Nabi Ibrahim teh sabada kaluar tina untab-untaban seuneu ku Raja Namrud teh. Keluarna salamet da maca naon hasbunallah wa ni'mal wakil gitu. Na Bukhari aya. Nya anjeuna salamet sabada kitu kaumna anger teu iman anjeuna hijrah ka Syam disarengan ku Nabi Lut sareng Siti Saroh ngan palebah kisah ieu mah Nabi Lutna teu dicarioskeun. Ti Abi Hurairah Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah nabi pertama yang melakukan hijrah. Nabi Ibrahim pangeulana wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bi ghulamin halim dina surah As-Saffat ayat 88 wa qala ngadawu Nabi Ibrahim inni saesuna kami dzahibun eta rek indit rek hijrah ila Robbi ka pangeran kami sayahdini Rob Allah bakal mere hidayah petunjuk ka kami da iman da ngajak iman kaum teu iman wae karena Nabi Ibrahim dibakar hiji mangsa Nabi Ibrahim hijrah sarta Siti Saroh salarasna jeung Nabi Lut sebenarnya Nabi Lut dicaritakeun di dieu da inu halaman kuduaan lebat we ka hiji kampung kalaresan di dinya teh aya penguasa dolim ngaranna Amru bin Imri'il Qais bin Saba. Pakila tuluy aya nu nyarita bahwa cenah Ibrahim datang ka ieu lembur mawa awe geulis pisan. Eta teh dina Fathul Bari mah pedahaan Nabi Ibrahim hiji mangsa ka pasar meser gandum gitu. Tukang gandum da mata-mata dilaporkeun da ka raja gitu bahwa di sini ada orang asing membawa orang cantik gitu kan. Ari raja teh resepkeun ka awe nu geulis mah kan gitu. Beukian raja. Tuluy we parsala ilaihi eta raja ngutus utusan pikeun datang ka Nabi Ibrahim nanyakeun awewe eta geulis saha eta teh. Man hadhihi allati maka saha eta awewe nu bareng jeung anjeun geulis ceuk Nabi Ibrahim ti dulur kami eta dulur ngabohong Nabi Ibrahim sabada Nabi Ibrahim diutus berarti tadi teh ngutus kautusan raja teh supaya Ibrahim datang ke raja menghadap langsung ini raja nitah utusan pikeun Ibrahim supaya datang ke istana. Ditanya jang nanya eta saat eta awewe geulis. Nabi Ibrahim dulur eta. Wih Nabi Ibrahim. Penak sareng Siti Saroh peupeujeuh. Saud Nabi Ibrahim engke cigana anjeun bakal dipanggil. Bisi dipanggil nya peupeujeuh anjeun ulah ngabohongkeun ka kami. Dina harti jawaban kudu sama. Pan kami teh geus ngobrol ka raja teh bawa anjeun teh dulur kami maksudna mah dulur saagama. Bisingke anjeun pas ditanya anjeun teh saha status jeung Ibrahim kumaha hubunganna ceuk anjeun teh pamajikan meureun kami disiksa sok ieu ngabohongna ge da demi nyalametkeun diri ieu lah
la non la takdzibi la tukad non eta teh la tukdzibi hadisi pepeujeuh anjeun ulah ngabohongkeun kana caritaan kami fa inni akhbartuhum annaki ukhti sabab kami geus ngabejaan ka maranehna bahwa anjeun teh dulur kami saagama. Ngabohong itu Nabi Ibrahim teh ngabohong pernah 3 kali gitu. Orang jelaskeun ieu diantawisna akhirna Nabi Ibrahim teu bisa nyapatan ka umat nalika jama di alam masar ngentas sapatul uzma Nabi Ibrahim teu bisa sasadu pernah ngabohong ieu 3 Nabi Ibrahim ngabohong pepeujeuh nya sing akur jawabanana ka Siti Saroh teh demi Allah wallahi innahu ma'ala wajil adimu minun ghairi wa ghairuki demi Allah di muka bumi ieu lemur ieu iman ka Allah kecuali kami jeung anjeun. Disebutkan Nabi Daud mah dah harita teu asup kana cerita ieu duka ka mana urang Nabi Daud mah dakwah di beda lemur tapi berangkat awalna mah bareng. Nya bener kekhawatiran Nabi Ibrahim teh bisi dipanggil Siti Saroh nadanya itu teh fa'arsala biha ilaihi ngutus Ibrahim ka Saroh ka itu Malik da peda kenging panggilan deui supaya Saroh menghadap nya para salah ngirimkeun Ibrahim teh ka Saroh ka itu raja singkat cerita dugi ka istana dan nya rajana teh hayang naon hayang ngajinahan gitu pakoma ngadeg raja ilaiha ka eta Saroh geus ditumpakan ngan ngenta waktu heula Siti Sarohna ngadeg maksad rek wudu tuluy salat ciga hubeb we keur sieun rek dipunuh teh geuning ngenta waktu heula jang salat tak kitu ye Saroh ge. Itu jadi didikan ke orang ketika orang bingung, susah, sedih, nah gitu sholat buru-buru gitu. Gitu nasarahnya. Tuluy ngadua, ya Allah, andekan abdi termasuk orang yang beriman ka Gusti, iman ka Rasul Gusti Ibrahim teh, termasuk abdi jama istri anu ngajaga bobogaan kecuali ka salaki pepeujeuh Gusti ulah memberikan kekuasaan ngelehkeun abdi ka jama kafir eta. Ya Allah ulah dugi ka si eta merkosa abdi. Beres ngadua. Nya eta teh raja teh geus gaceng-gaceng we eta tadi mun geus teu kuat. Rek salat lila meureun gitu. Pagutto hatta raqadha birijli. Kalanggar pingsan langsung kejang-kejang eta raja teh. Teu tulus nojer sukuna. Eta bisa kumaha kejang nih kumaha? Kejang atau ciga stroke deui gitu kan stroke. Saur Abu Hurairah nu ngadugikeun ieu hadis ti Rasul. Eta Siti Hajar teh ngadua deui sabada kejang-kejang raja. Ya Allah ulah deui ka paeh bae kejang mah. Ya Allah andaikan raja eta maot engke bakal timbul fitnah bahwa Siti Saroh adalah orang yang membunuh eta raja. Bahaya deui wae. Yos Gusti kejang-kejang si eta ulah katika paeh. Nya cager deui da teu tulus paehna kejang-kejang lagi senteu deui geus rek numpakan deui ngenta waktu deui rek naon wudu tuluy salat ngadua deui siga tadi kejang-kejang deui nepi ka 2 kali 3 kali bangkitkeun deui ku Allah kejang-kejang deui sampai 2 sampai 3 ceuk raja teh gitu ngutruk rek diperkosa teu jadi wae mun pas sakitu kejang deui eta ka pengawal gitu maneh mah teu mikir ngutus ka kami teh ka kalian mere awe mere kunti ieu mah geuning mere kunti ma arsaltum ilayya illa syaitonan gitu teu baleg pisan sih amalin mere awewe geulis kunti ieu mah cek raja arji'uha ila Ibrahim pulangkeun deui ka Ibrahim teu perlu nu kieu mah gitu tapi da ketang si ieu geus diganggu waktuna bere hadiah we bere hadiah nya diberi hadiah we Siti Sarah teh naon hiji amat ngaranna Siti Hajar. Siti Hajar itu pemberian raja dipasihkeun ajang Siti Sarah. Balik eta kembali eta Siti Sarah ka Nabi Ibrahim curhat entos Kang emut teu terang teu. Allah ngahinakeun jama kafir eta ka kami. Teu tulus merkosana ge. Bari mere bonus eta teh ieu amat. Nya akhirna ku Siti Hajar dipasihkeun ka Nabi Ibrahim status amat. Tuluy kulantaran Siti Sarohna mandul gitu kan. Nya piwarang ditikah. Nya diperdekakeun ditikah we ku Nabi Ibrahim.
gaduh we putra ngandung saha Nabi Ismail ngan teu raos Siti Hajar teh aduh ieu jak kuring teh tadina mampan modern amat dihibahkeun diperdekakeun dikawin jadi maru bari pangheulana hamil teu raos tah Siti Hajar mah ngadamel beubeur mentak dina Bukhari istri pangpayuna ngadamel beubeur teh Siti Hajar nutupan tina bisi kasinggung nu sepuh Siti Saroh berangkat we Nabi Ibrahim teh jeung Siti Saroh nuju ngandung Nabi Ismail teh piwarang ku Allah hijrah ka Mekah nyanak sakarung korma jeung cai giridi disimpen we tah di caketeun Ka'bah gitu kan ditipkeun ka Allah Siti Hajar jeung Nabi Ismail wih deui Nabi Ibrahim ka asam dan ditu gaduh naon gaduh nu sepuh Siti Saroh teh nya akhirna Nabi Ibrahim gaduh keturunan ti Siti Hajar nyaeta Nabi Ismail Nabi Ismail ketika anjeunna usia 80 genep tahun 80 genep tahun geus boga budak nu lulucuna teh piwarang ku Allah dipencit coba ujian Nabi Ibrahim eta pas rek dipencit ku Allah digantikeun ku kibas kibas nu mana kibas di surga anu eta kibas teh kurbana Qabil jadi sabenerna pangpayuna nu kurban teh sanes Nabi Ibrahim tapi Qabil na Quran aya auzubillahi minasyaitonirrajim duka surat naon watlu alaihim naba'a abnai adama bil haqq idz qarraba qurbana fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin watlu alaihim naba abnai adama bil haq bacakeun ku anjeun Muhammad kisah dua putra Nabi Adam Qabil Habil id qarraba qurbanan dikala duanana berkurban fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar nu hiji ditarima nu hiji ditolak ku Allah cek nu ditolak qala la aqtulanna aku kami dibunuh sia cek anu hiji deui innama yataqabbalullah minal muttaqin Allah bakal nampa kurban ti jama anu dasarna pedah takwa Qabil Habil eta jadi syariat Nabi Adam pan Nabi Adam Siti Hawa upami lahir teh kembar sajodo sajodo syariat Nabi Adam teu meunang kawin ka dulur nu sajodo eta tapi kudu disilang Qabil lahir bareng jeung hiji awewe Habil bareng lahir jeung kembaranana awewe teu meunang Qabil kawin ka kembaran sorangan Habil ka kembaran sorangan tapi kedah disilang sedengkeun Qabil mah kembaranana geulis Habil mah teu pati geulis ke Habil mah hayang naon Qabil mah hayang Qabil teh ngabunuh nu jahat teh Qabil hayang kawin ka kembaranana tapi dicaram ku Allah ulah kitu kudu nyilang keukeuh wae heukeun we atuh sok mah kurban we duanana sok engke anu ditarima kurbana berhak ngawin ka istri nu geulis eta id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar nu hiji ditarima nu hiji ditolak ari Qabil kurbana teh ku gandum da manehna mah petani gandum nu hapa ari Habil tukang ternak ku kibas carana disimpen di gunung lamun teh mah aya seuneu nu nyamber ti langit eta ciri kurban diterima ternyata nu diterima teh kurbana Habil
Si Qabil emosi. Qala la aqtulannak, siaku kami dibunuh. Cek Habil kumaha? Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah nampak kurban atas dasar kurban pedah takwa. Dari Habil mah tujuan kurban teh pedah parentah Allah, si Qabil mah yang kawin. Tah maka kurban Qabil kibas teh ya, itu eta teh jadi pengganti Nabi Ismail ketika naon rek dipencit. Jadi Nabi Ibrahim itu luar biasa ujianana. Mandul lami teu naon, teu gaduh putra ti Siti Sarah duga usia 86 tahun gitu. Nabi Ibrahim neme gaduh teh ti Siti Sarah tinu anom teh pamasihan Raja Imriel Qais bin Sabah teh tadi. Amr bin Imriel Qais bin Sabah. Tetulus tah dipencitan digentosan ku kibas, sukses ujianana. Nya akhirna Siti Sarah pun mengandung. Usia selisihna teh 13 tahun. Jadi Nabi Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim usia 86 tahun. Kitu sabada eta Nabi Ishak ti Siti Sarah mah Nabi Ishak. Eta mah sabaraha? Umur Nabi Ibrahim ketika 99 tahun, beda 13. Ta Nabi Ishak mah jadi naon? Kadiona membuahkan keturunan nabi-nabi di Bani Israel di jalur Nabi Ishak. Lamun ti Nabi Ismail mah mung hiji jadi nabi teh dan Nabi Ismail mah di Arab, di Mekah didinya. Nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entak orang Yahudi itu orang Yahudi teresepen teh gitu. Da hayang manehna mah nabi akhir zaman teh turunan Ishak. Itu pasti ti Bani Israel gitu hayang da ribuan pandidinya teh nabi tidinya teh. Entak Nabi Ibrahim kan disebut Abul Anbiya, bapana para nabi, terutama ti Nabi Ishak. Barokah eta tidak kurban. Asalna teu gaduh jadi gaduh terus aya rek dikurbankeun Nabi Ibrahim gaduh Nabi Ishak bahkan wa mi waro Ishak non Yakub Nabi Ishak gaduh putra Nabi naon Yakub gaduh putra Nabi Yusuf terus ka dieu tah jalur ti Ishak maseur ti Nabi Ismail mung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah cek tadi Nabi Ibrahim teh pernah ngabohong 3 kali ieu tah ngahiji. Eta mah sebenarnya demi kepentingan agama sebenarnya. Tapi aya henteu meles ngabohong atas nama Allah na. Eta mah ngabohong aya hududun nafsi, aya kepentingan pribadi. Nu dua deui mah Nabi Ibrahim ngabohong meles tujuanna karena Allah. Karena kepentingan Allah. Nu mana teh ka diterangkeun nya dina nya tadi duka aya duka dengan dina jilid kasabara jilid kedua keneh ke di akhir asana bahwa Nabi Ibrahim itu lam yakdzib Ibrahim alaihissalam ila salasa kadzabatin. Teu pernah Nabi Ibrahim ngabohong kajabat 3 kali ngabohong. Sintaini minhuma fi dzatillah nu dua mah estoning karena Allah meles ngabohong teh pedah Allah. Tanu hiji mah ieu henteu meles sepeda Allah tapi aya kepentingan pribadi. Mana nu dua? Diterangkeun dina surat As-Saffat ayat 89. Anu Nabi Ibrahim nyarios ini saqimun kami teh gering. Padahal teh gering ieu. Idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Dina surah As-Saffat ayat 85. Ketika Ibrahim nyarios karamakna jeung ka kaumna, madza ta'budun kana naon maraneh ibadah? Aifkan alihatan dunallahi turidun? Apakah araje ngamaksud nyieun kabohongan, nyieun loba Tuhan kitu salian ti Allah? Famadzannukum birabbil alamin? Kumaha sangkaan arajeun ka pangeran nyiptakeun di alam dunia.
fanadzara nadzaratan fin nujum. Terus Nabi Ibrahim ningali kalau paningali kana ilmu nujum. Sabadak itu kumaha? Faqala inni saqimun, kami mah gering. Padahal teu gering ieu. Nyeraskeun nyarioskeun ini saqimun, kami gering gitu. Teu setuju karena tindakan kaum-kaum yang bapana nyembah patekong. Kami teh gering, padahal teu gering hate eta maksudna. Tuluy we teh kaum-kaum teh ninggalkeun Nabi Ibrahim gitu. Sabada Ibrahim sorangan asup ka tempat sesembahan gitu kan ku Nabi Ibrahim teh. Di naon? Takolan we teh nu leutik teh 72 patung. Aya tina emas gitu kan, tina perak, besi, tembaga, timah, batu, kai. Takolan kabeh hancurkeun sesakeun hiji rajana. Nu rajana mah eta terbuat dari emas gitu kan. Bahkan matana ge ditaretes ku inten permata gitu. Disimpen we eta kampak di nu badag gitu kan. Ari pas Raja Namrud jeung kaumna balik tina moro mun teu salah mah kitu rek nyembah kana tempat persembahan eta ningali alancur gitu. Saha ieu nu ngancurkeun? Cek sapalih kaum teh da asana aya pemuda nu sok nyarekan patung we ngaranna Ibrahim mun teu salah. Panggil Nabi Ibrahim di depan umum gitu kan, diinterogasi dirinya. Ibrahim ya ku maneh lain ya. So Nabi Ibrahim duka. Cek kaum teh, qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim dina surat Al-Anbiya ayat 62. Qalu ngucap kaum anta na anjeun fa'alta migawe anjeun hadza kana ieu taksir kana ieu meupeuskeun kana ieu ngancurkeun patung. Bi alihatina ya Ibrahim ka pangeran-pangeran kami. Nah anjeun ngalakukeunana ieu teh. So Nabi Ibrahim kumaha? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Balik tak migawe karena itu taksir saha kabirum nupang badagna hadza ieu. Tauriyah sabenerna Nabi Ibrahim teh. Lain ngabohong sabenerna mah eta. Ngan eta we komana? Balik ta nu migawe karena ieu taksir nu meupeuskeun teh yeuh. Ieu nu badag. Ieu nanti ka Ibrahim sebenarnya mah gitu. Tah eta teh ngabohong nu kadua eta. Eta atas nama Allah ngabohong nu kahiji. Ini saqimun dina surat As-Saffat ayat 88. Ieu ngabohong bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Tanyakeun ka patung eta nu badag teh pun bisa ngomong. Ari maneh Ibrahim teu balik pan patung ngomong mah bisa ngomong. Teu usik teu malik. Kunaon atuh make disembah itu bisa ngomong kitu usik malik mah. Ngabalikeun eta hujahna teh pan gitu. Tapi disebut ngabohong eta teh. Tapi Nabi Ibrahim sabarana make tauriyah, aya tauriyah mah digilekeun manehna. Mana dekat maksudnya mana jauh. Tauriyatun tud'ali ihamin lima uridal manahu ba'idu minhuma. Jika seperti kieu. Duh nyeri beteng. Lain berarti mencret lain beteungna kulit beteungna diciwit jadi nyeri gitu kan. Teu bohong ieu kan. Ngaji enteng ngaji. Kang nyeri patuangan bari diciwit ya itu teh tauriyah ngaranna. Tapi ulah dipraktekeun ya. Tapi teh bohong sebenarnya mah teh cek ilmu teh. Jadi beteung. Da bener jadi beteung. Anu dipaham jadi beteung masih naon? Mencret kan? Nyalingit kan? Tapi maksudnya diciwit beteung nyeri-nyeri da teu salah sok. Ini saqimun, kami teh gering. Maksudna gering hate teu bohong. Anu dikapahamna teh geringna teh gering awak gitu kan. Ka gering hate. Ngaranna tauriyahna juara maknun mah. Hiji lapad boga dua mana jauh dekat itu dimaksud mana jauh. Jika ar-Rahman ala rasi istawa. Istawa itu mana dekatna, istaqoro mana jauh, istaula ngawas diambil mana jauhna. Jadi lain Allah ngucang-ngucangan di aras, Allah nu menguasai aras. Tauriyah ngaranna. Tauriyatun tud'a li ihamin lima uridal manahu ba'idun minhuma.
Babu bayi tasawiri ari eta bab dina mertelakeun ngajual pirang-pirang patung gambar, maksudna gambar dina patung alati anu lesan teu aya piha eta tetep dina lati naon ruhun nyawa. Juz 2 halaman 27 sampai 28. An Sa'id bin Abil Hasan katampi ti Sa'id bin Abil Hasan qala ngadawuh Sa'id kana lapad kuntu bukti kami inda Bani Abbas eta tetep sandingeun Ibnu Abbas radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah anhu mati Ibnu jeung ti Abbas iddah dina nalikana kuntu inda Bani Abbas ata datanghu ka Ibnu Abbas sarojulun hiji lalaki faqala maka ngadawuh rajulun ya Aba Abbasin he Aba Abbas ini saya sunah kami insanun eta manusa innama ma'isyati pasina ari kahirupan kami min sonati yadi eta tetep tina kerajinan panangan abdi. Wa ini senyum saya sunah kami asna'u eta sok ngadamel kami hadhihi tasawiro kana ieu pirang-pirang arca patung. Pakola maka ngadawuh sa Ibnu Abbas Ibnu Abbas la mual uhaditsu rek nyaritakeun kami la uhaditsu mual rek nyaritakeun kami ka anjeun illa ma kajaba kana caritaan sami tu nguping kami min Rasulillah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami tu ngadangu kami ka Rasul yaqulu bari ngucap Rasul kana lapad man sawwaro manari sajal masawwaro eta ngagambar man atau nyieun patung man suratan kana hiji gambar fa innallaha maka saesuna Allah muadzibuhu eta nu nyiksa ka man hatta yang fuho sehingga yen niup man fiha dina surah ar-ruha kana ruh walaisa sareng henteu man bina fikhin eta nu bisa niup ruh fiha dina itu surah abadan dina salawasna faroba tuluy ngageter saar rajul hiji lalaki robuatan kalon ngageter saesuna syadidatan anu banget itu robuah wasparro jeung pucat atuh koneng naon wajuhu wajahna itu si rajul faqala maka ngadauh Ibnu Abbas wae haka karunya anjeun in abaeta lamun mumpang anjeun illa antasnaa kajaba yen ngadamel anjeun fa alaika maka misi ka anjeun bihada syajari kana ieu kai wa kulli syai'in jeung sakur perkara laisa nu teu aya fihi eta tetep dina syai' naon ruhun ruh ngajual gambar-gambar atau patung-patung arca-arca anu teu aya ruhan. Di Sa'id bin Abil Hasan kuring teh caket Ibnu Abbas ceuk Sa'id keur kitu kaget aya hiji pameget gegoroan ya Abal Abbas Ibnu Abbas teh berenang Abdullah pan kieu Abbas bin Abdul Muthalib gaduh Abdullah gaduh Abbas deui gitu. Mata Ibnu Abbas teh di satu sisi Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas di satu sisi mah Abal Abbas. Sabab disebut Ibnu Abbas bapakna Abbas. Gaduh bapak ngaran Abbas bin Abdul Muthalib disebut Abal Abbas eta Abdullah gaduh putra Abbas pabeulitnya. Jadi incu jeung aki akur ngaran Abbas gitu. Ya Aba Abbas abdi teh hiji jalmi nya lain ucing jalmi innama maisi pasina kahirupan abdi teh bisa nyambung nyawa min son atiyadi tina hasil kerajinan tangan tapi lain maling lain kerajinan tangan tapi ya bisa kerajinan gitu kerajinan jika di Raja Polah gitu kerajinan pantasnya ngaran lembut raja pola raja napa molah gitu jadi rajin pisan gitu tah abdi teh sok ngadamelan patung nu mangrupa gambar jadi tasawir teh bisa gambar
secara umum ini maksudnya patung nya nyen patung tapi mangrupa di naon dilukiskeun gitu. Arca kumasal Ibnu Abbas kieu kami moal nyarita ka anjeun kecuali hiji caritaan ka kuping ku kami langsung ti Rasul. Rasul ngadawuh salah sawios hadisna kieu sajaman ngagambar kana hiji gambar. Sajaman ngukir kana hiji ukiran. Ngagambar mah biasana kapan dina kertas na tembok, ai ngukir mah biasana batu dipahat gitu. Sama duanana gimana nama gitu. Maka Allah bakal nyiksa eta jama tukang lukisna, bakal nyiksa tukang pahatna. Jaga teh. Hayang eureun dina siksaan sehingga eta jama bisa niupruh heula. Sedangkan ka moal bisa niupruh. Kata dipenta nyawa gitu. Sedangkan moal bisa nyieun nyawa akhirnya disiksa teh abadi lila. Bergetar teh eta jama teh. Getar. Kalau ngageter rasanya pucat pasi wajahna. Karunya cek Ibnu Abbas teh penghasilan tidinya nyeunan patung. Penghasilan tukang lukis tidinya mun malih disebut haram juga kumaha gawe kun pinah profesi teh ya hese. Kieu we mun anjeun keukeuh moal bisa eureun kecuali memproduksi patung, kecuali anjeun jadi pelukis, kecuali anjeun jadi pemahat patung. Heus sok gawe mun erek gambar teh pahat teh eta we tah henteu bernyawa tetangkalan tanggal cau lukisna. Naon deui nyen patung berarti tanggal cau patungna anu nyawaan we. Sok perkawuh nyawaan sok moal penta nyawa boleh eta jualan we tah. Ulah gambar jelema nu sempurna nu mungkin hirup. Tapi gambar jelema anu teu mungkin hirup mah teu naon. Gambar jelema nyeun jelema sakieu tah sapotong gitu kan. Nu mungkin tina buja kaluhur aya jalma sapotong orang, aya sabelah jelema gitu kan mah mungkin gitu. Tapi lamun tina bujur kaluhur bisa we hirup, aya jalma hirup eueuh sukuan. Ti bujur kaluhur eta mah tetep kan eta meunang. Jadi rek ngagambar rek eta ge rek nyeun rek mahat ge sama. Ulah nu bernyawa mun rek bernyawa anu teu mungkin hirup. Setengah badan. Tadina foto ge ihtilaf eta. Kuring boga guru di Sukabumi gitu. Haram di foto teh. Aya nu ngaharamkeun. Nya sama we foto ge jeung ngalukis jeung mahat alasanna kitu. Tapi aya ulama nu sanes seueur guru-guru oge di huda gitu wajengan kan di foto biasa. Mungkin ijtihadna eta mah da lain ari ku foto mah da jepretan teh. Lamun foto baheula mah komosok aya nu ngaburi nyai heula geuning. Jadi bayanganna itu. Beda aya langsung aya bayangan ciga ningali orat we langsung maharam tina bayangan man teu kapan kona patungin jadi tilu geuningan la pinah wil mirati teu haram ningali orat dina saumpama mirah kaca eunteng cermin sabab alasanana dina syarah patungin jadi tilu na ianahna sabab lain ningali orat tapi ningali pantar orat. Aya we di ditu tatarannya ulah nempok kieu. Ge cermin, kaca spion gitu kan. Boleh itu. Tapi mun gaceng mah haram itu. Tapi teu kasebut haram lamun karek sebatas posisi nempok hungkul mah gitu. Gitu, ningali nanti dia. Langsung. Teu langsung pantulan eta mah sabab lain ningali si itu, ningali pantulanana kan. Ningali pantarna gitu. Kantong urang kuieu urang kacamata we tapi langsung teu bisa eta mah. Bisa jadi ningali ku kacamata tapi langsung teu kaci ku cermin atau ku cai gitu cai aya we ditu tataranyang nilina cai gitu eta mah teu naon eta mah ngan lamun gaceng timbul sawat jadi haram itu tentuna mah dilema lamun teu gaceng bermasalah bobogaanana ari gaceng haramnya teh kumaha hah gitu jadi eta mah aya ikhtilaf di dinya na foto mah nya logikana tadi teh lain langsung tapi jepretan pantulan heula gitu. Kan lensa beureunan gitu. Jadi anu menangkeun aya. Ngan ari lukisan mah geus jelas lukisan da hadisna kitu. Arca mah geus jelas. Babu ismi man ari eta bab mertelakeun dorakana jalma ba'a nu ngajual manhurron ka jalma nu merdeka. Dituluykeun oge moal tamat jeung moal daek. Kitu we nya.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih alana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi. Antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal aman. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ku pangurukan. Mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukallahumma lijabal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.